cipuk ya, tilu deui lumayan 6.000. Oh, atuh mah siapnya. Oh, jeung sing beak. Oh. Cipuk. Padahal lihat tuh kehead, garap lo duit to. Cipuk. Padahal lihat tuh kehead. Yo, kehead. Sarua lihat atuh narong teh baring da cipuk aing atuh. Naon kehead sok naon gerak eta? Tah tuh kota. Jeung nah ieu. Oh ngeunah. Wah, siapa? Bener ngeunah. Sabar atuh ieu cipuk ieu. Ucap. Balik kehead bisa disowakeun ku aing. Atuh di mana-mana gen cipuk 2000-an nih. Geura ieu. Ngeunah. Ngeunahnya. Hasil Bang Ima. Jalan ke mana yo? Hasil. Heeh, jalan eta. Kumaha Bang Ima? Hasilnya? Tentu yang mana ya? Yang mana? Ya buru. Moal asem tas sina ngajalan ka sok. Ya rek mah. Sok, ngajalan kok. Terus kana pas tamatkan terus kana. Asem. Asem. Tuh, asem teh head sama kumaha tah sok ngajalan deui. Bisa yang mana? Wah, Mana? nah eta maneh. Yang mana? Sok ka yang mana asem. Asem kumaha yang mana ya sok ra depan. Anjir. Udah, Naon? ya aing beak mau dicarikan aing cuma. Tuh dicarekan mah aing ngameakeun hanteu maneh nu ngadahar eta mah. Dibalik dia ka si Majing. Waduhnya orang tua dunya. Heuh jing bajakan. Jing. Mak, ya alhamdulillah beak. Ih, syukur atuh beak mah jang. Mana duitna? Mak, tadi tawarkeun kasih anak muda. Kasih anak muda tadi. Asem cenah, tapi pas kali cobaan kurang henteu, diunduna aya kana beuteung. Goblok sia. Atuh beak teh ieu teh beak dikura ku manehnya. Heeh, mah. Bah sia. Anak mah aing mah dikubur kali teh. Ampun, Mak. Beak usia we hungkul. Usia mah rek tadi dia teh kudu didagang. Bawa teh. Tak, itu kehead sing daekan jadi pemuda mah. Jolong dewasa tadi apaan kok? Nah maksud kehead sia, anak muda ngabawakeun muntah ka anak sowot aing. Sia anu naon maksud kuyung lain mau bantuan. Yo iya jadi pemuda mah kudu sing daekan. Heueuh nama ai maneh menang eta ngomong hungkul kehead ai perakna hanteu. Ya naon maksud kehead sia tah ngabawakeun deui. Lah buru-buru tah bantuan urang. Aing mah. Sing bener kehead mantung bari muka makhluk kitu koplok. Cokotan. Oh atuh. Bener sih. Enggak, cigan Panglima euy. Oh itu masih anak muda tuh dibalus gitu. Cing ya, cepat kuat piceun tanah. Oh, dulu belikan. Koplok. Anu dirasa sia koplok. Micun runtak kana hulu aing kehet. Rasa malu pisan kehead. Bicara runtak kana hulu Mang Asep. Bet urang mah da. Teka deui euy, akan urang tuh karena nempuh kalangan pegat. Sia mah ngaraja kehet micun runtak teh ka dieu. Bener bos teka aja nya. Oh. Lah teka aja buat sia. Duh. Koplok, tong balik maju satu kehead. Atuh sok otik atuh kehead da urang teu kuat hayang hitut. Tuh atuh lari malari we kehead tong balik jeung hitut. Tuh atuh dah hitut mah anu apa? Kehead. Mana eta ngajlok we milu jeung aing lari. Ya rasa si anak muda. Yo, iya. Ya Panglima pingsan di ditu. Aduh, eta si Panglima kunaon aduh, teuing euy. Oh, pugunya. Mangga di ditu di jalan. Pingsan juga nama. Heeh, sok turunkan lah. Payang. Ih, ya. Kunaon ieu nya Panglima euy. Duh, aing si Panglima ya wae nya. Aduh. Ya, urus we nya. Heeh. Urang darus we ke pasar pugu. Anak muda. Siap. Nu nya. Heeh. Panglima, geus mah pangaruh tadi popolontongan mereka coba ngahitutan ka aing. Ya, aing geus kieu mah angger we ka aing. Panglima ya, sadar. Ya kunaon ya ngobrol ya. Aduh, urang leuleus ieu teh bawa duit anak kuda. Buah edan sama. Subuhan aing kunaon maneh teh leuleus teh. Duit. Aduh. Ih, Mak, dompet. Jangan anak muda. Bukan hak kita. Lah, Mak, penasaran? Anak dak bawa we dikandol kitu eta dompetna. Oh ya. Heeh. Ulah. Mak, apa duitan, Mak? Tuna. Hah? Buat tuna ribet, tuna. Iya milik rezeki ulah. Gini ieu mah duit mainan.
imah tunda deui we ah. Teu teu boga teu ngaboga tunda deui.